Di mana kurang di tangan baru di dia. Kumaha ieu HP urang geus saminggu pejet urang mani kesel teu ngarekeun HP nginjem HP maneh pan entong. Cicing atuh sabar pan urang ge keur neangan yeuna na marketplace sugan we aya atuh tah tempo kan aya tah iPhone imangan mahal teuing. iPhone mana geura nempo iPhone. Nah emang eta mahal sabaraha? 200. Atuh ngan 300 ngajual sawah bapak maneh ge nu kabeuli mani beruit maneh mah. Nasa sawah di mana atuh? Kapan beak dijualan sawah? Tanah kebun ge beak kapan? Dijualan ku maneh? Dina jadi nyalakeun ka urang maneh mah, urang mah teu hayang nyaho ayeuna. Pangtelatna isu kudu geus aya HP awas mun eueuh urang mah balik ka imah indung urang. Cicing heula ya kapan keur neangan urang ge keur diusahakeun. Neangan anu 100.000. Anu eueuh ye teh. Ya teh euy duit mahanya euy. Magawean hese. Anu ka indung ka bapak era aing minta duit duh. Oh, kosong. Mahanya. Geraya minta duit rek arisan bagian arisan. Loh ai nama. Ning euy, jeung arisan duit teh mahanya. Ieu atuh ieu, jual ieu. Aya nu hayangan gitu euy. HP ka marketplace atau ka naon gitu ka babaturan, tuh saperak ge. Ji, ulah dijual HP eta mah, pan HP eta mah paranti gawe ieu. Mun rek ngajual HP mah mending keneh HP nu urang we nu ieu. Hari gitu mah cuang ajaran bae jual ka marketplace. Sugan eta we cuang dipotokeun heula. Tah, geus lah ena mah dipotoan. Cuang posting ya. Sugan we anu meuli euy, mahal gitu. Heuh tugas kebejaan we mun aya mah, urang Ya. kajal deui. Duh. Kudu ka target ka sanya ieu euy. Yang marketplace mah sok tipu-tipu dah itu ya. Sugan we aya rezekina euy. Tah dulu tah. Aya HP Samsung tah. Mani teh can dicantumkeun euy hargana mah nol keneh. Kayak cuang ajaran yang japri. Oh atuh sok gowat urang teu sabar hayang ngorekeun HP. Ek eta Samsung naon bisi Samsung zaman baheula anu sinyal nangan 2G nih. Ieu mah Samsung alus ieu mah Samsung anu ayeuna pisan ieu mah keluaran ayeuna. Urang na ge cenah 8 giga tah. Lah tuh mana mah jang nyimpen foto mamahi atuh piraku tuh mahi mah. Sok atuh tanyakeun hargana sabaraha ican diberen harga mah mi tere kabeuli. Heula cong tanyakeun. Mana we hargana sabaraha? Cing keratung kan can dibalas da. Tah aya notif euy kelas ieu. Oh, ang hargana sabaraha? Aduh, nanya. Neng. Kade gerak keluar yo. Naon geroan? Iya yo, hargana rek sakumaha ieu dijual. Ya anu nanyakeun yo, salahnya ya teh. Ngaranna hese pisan teh lah. Skip we heula ngaranna mah. Cuman hargana HP sabaraha ieu teh? 200.000 ge lah kapepet kapan rek arisan. Yakin ieu 500. Bener ya? Ku saya rek dibales ya cetana. 500 nya heula ya. Anu mah. Sip. Nah, tos ya. Oke, ngalangguan lanjutan we heula, sok we heula bisi arek masak arek naon gitu. Heuh atuh hek kajero deui bejaan deui we nya. Ah dong. Entar 500.000 cenah arek yeuh. Oh atuh 500.000 mah murah. Sok atuh gowat beuli bisi ku batur manten. Ngan maneh aya teh duitna. Hari duitna mah aya dengan kurang 488.000. Iya atuh meureun ari kitu mah maneh ngan boga 1.000 atuh kumaha eta sesana. Tah urang mah hayang nyaho hayang HP nu eta terus hayang aya ayeuna. Arep ting maneh eta kumaha carana sing menang duit eta kudu. Yeuh atuh kela ya cuang tawar sugan we tuh beunang. Mana we atuh lah. Teh 400 nego lah tah. Ah elah.
500 genan ditawar kumaha ieu teh jalma teh nya 400 nah aduh ayo 100 ya teu bisa 400 mah kurang balas gak 500 harga pas sok lah langsung nih 500 COD ayeuna Aing teh beunang mah 400 mah cenah 500 wae. Mah tuh ya. Beli we atuh kadarga 500 meni si gajah mah miskin pisan geus we beli-beli gawat jeung ini teh yeuna bisi ku batur manten ketek urang teh boga HP deui. Heuh atuh gua tayu antar jeung maneh. Panami ditempuan heula HP-na. Nah embung jeung we maneh bo ajakan tuh babaturan mana mani kudu sanjung urang-urang macan beberes di imah lo bakene pagawean. Maneh mah. Heuh atuh aing ngajakan balad aing we. Heeh kade sing beunang eta HP eta. Oke lain jang chat deui. Heeh sok. Lamun teu beunang maneh ulah waka balik ka ieu mah. Gandengan si tinggal ayo. Manawi atuh COD tengah-tengah. Tak dikirim ayeuna ya teh serokana. Gat atuh rasan maneh Heuh mah. atuh inget aing yo. Ku ujung atuh awas we mun teu meunang eta HP-na. 500 siap tah di 5 euy mana ya Neng COD-an heula Euy, heuh Jung rek COD-an mangan kadewe katipunya. ya siap Neng Heuh Jung. duh kira euy amun COD na Facebook mah na marketplace mah biasana na media sosial ge osok loba nu katipu euy aing kudu kumaha nya aing boga balas sikas pan nu bisa sniper kok aing ya mi ilu jeung urang euy lah mana nomornya tah iya Aing pole. Si Joni enak aja. Oh Jon, ai berarti ya aya tugas yang mana ya tugas. Aya komisian tuh, aya uang mau ngisting aing. kayak biasa komisi mah aman Oh ya. Siap-siap ayeuna meluncur ya. biasa tempat biasa Oh tempat biasa. Oh siap ya meluncur ayeuna yo. sip ditunggu ya buat nah bisa Ya job we. Kitu Mang Gojek euy yeuh. Mang? woi Ini kan motor tuh. Heuh, dijual. Ih, suka daripada nelan motor gitu ah. Mending antarain COD yuk, Bat. COD HP aing. COD HP kemana? Duh, aing ngoncik ya mah. Cara rieun euy COD mah. COD HP sanaon gitu. COD eta teh HP 500 hargana teh. Tina FB tah. Paling bisa rieun heueuh. Tak ngajakan balad ge. 500. Cing atuh eta mah hargana mahal den 500 mah hampir setengah juta. Kala atuh aing mau heula barang heuh ka imah, cing dagoan sakedeung. Barang naon aing? Yuk. COD mah. Mana barang naon? Ya, aman yuk. Itu. Yuk. Kalau itu kan tonggo tuh. Tunggu di mana? Dekat timah itu nih. mana itu kan di dia cenah rek COD-an teh di lapisan hujan bro Jon Lin. iya nya anu di FB kita di marketplace iya kan anu bade COD-an ya tapi saya Kenain cuma ieu meluting dihiraukeun Jon. Anggap bae tunggul nih ieu mah. Aman. oh nya iya langsung nya iya HP-na iya Woi. Naon eta? Tenang. Weh. 400. 400 mah aduh mal batian atuh jeung urangna 500 harga pas ya lamun arek moalna sok ayeuna ya sok Ya betul benar. iya gua tuh hujan Hei. tak Tilu. Biji. dua tilu Asip. no Rai hentikan tembakan Rai Oke Jon, dia mengerti. Aku juga sebenarnya suka sama kamu.
Tapi bohong. Akankah ku mampu